berita teh ya tentang penipuan hungkul ini ya. Coba orang baca. Banyak orang menipu dengan berbagai cara. Naon sih ya? Jelema zaman ayeuna nararipu teh pan paralinter. Ah, ieu mah bodoh jelema teh ya beunang ku katipu ya. Maknya meuli seblak gara-gara salah cengek na harga 8 juta. Bodoh ieu jelema ya. Berita teh kan kararieu we hayo. Ah, lieur ah. Pusing. Maca anu kararieu hayo we naripu. Mana kebon barala di ah geus aya nama urang nelpon si Kenca jeung si Kede. Mana HP teh ya? Oh iya nih. Orang sina gawe ya geus barala kebon ya. Nah, itu teh nyamung-nyamung itu ya. Coba orang nelpon si Kenca. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Silakan melakukan isi ulang terlebih dahulu. Sarua keneh wae itu ya. Aya nu ngomong ya. Saha nu ngomong ieu pulsa tidak cukup ya. Bawa pulsaan HP-na ya. Coba orang cek heula. Wah, bener ning ieu mah. Pulsana bea kudu meulih lah pulsa ieu mah ya. Mana anak bapak tadi si Toloy ya? Toloy! Toloy! Bade moal jeruk? Hah? Moal enak gitu ya? Hah? Maca? Tuh tempat tuh. Belum. Belum moal, cak uapan itu cak. Hah? Tuh, nya. Itu. Asem. Bade moal japira? Moal. Oi! Aduh. Oi! Di luar laku bapak. Toloy ka dieu! Ada mulanya. Ya. Enak juga Ada non, Pak? Iya, Toloy bapak. Saya pulsana ieu pangmulikeun pulsa bade nelpon si Kenca jeung si Kede itu tuh garapeun bapak tinggal di barala. Itu mana nomornya? Oke lah coba orang serat ke bapaknya nomornya. Mana pulpen gede. Tah, iya Toloy nomor bapak. Tah. Nah, duitnya? Oh iya duit nama ieu. Nu ieu lah, nu 20.000 nya. Bapak tangan kade bapak titip. Ku sabab ayeuna mah seueur penipuan, bapak bin ninggal dina majalah. Nomor bapak kade ulah disebar-sebar. Moal, Pak, moal, Pak. Tah kade we eta non teh ulah percaya ting ka jalmi nya. Soalna ayeuna mah seueur ting penipuan ayeuna mah. Nya, Pak. Tah ieu nya. Ajis nanya. Nya. Jung, kasep bager Jung. Erek. Kira meser pulsan bapak bade nelpon si Kenca sareng si Kede. Dipanya. Jung nya, tong lami-lami ting nya. Nya. Hati-hati nya di jalan Kade. Ulah katipu ku jelema, ulah percaya ting ka jalmi. Nya, Pak. Jung. Tuh, anak bapak teh ku kasep gitu nya ganteng gitu. Aduh. Bangga bapak mah tuh boga anak ganteng gitu. Pulsa. Balik pulsa yo, pulsa. Pulsa yo.
Apa pulsa mau ayah jika ada yang pesan itu sih aja pulsa 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 Moal. nah muka Nawaran pulsa. Kemarin. naon Hek parang nu seukeut teu barang nawaran. mah muka pulsa ieu mah khusus Moal, pulsa aku mah mau pulsa. Hapena ge teu boga. heuh bae tuh nya Ma. pulsa barang pulsa ieu pulsa boleh lagi euy pulsa Kamu jangan pulsa Yang Mang. sama. Pulsa mang. Beli mah. Pulsa. Pulsa. Pulsa berapa? Nu 20.000. Oh, hek. Alhamdulillah ya euy. Sok mana Ya. mana? Ya nomornya. Kira kata. Nah, aku jalan deui. Bapak titip ku sabab ayeuna mah seueur penipuan bapak bin ninggal dina majalah. Nomor bapak kade ulah disebar-sebar. Sok. Sok nomorna sok. 0857 857. 8887 Heeh. 3526. Heeh. Tah eta nomorna. Siap. Hah, iya duitnya ya. Sasupnya. Stop. Siap. Ya. Nuhun ya. Heeh. Alhamdulillah. Menang euy. Daek ku aing ditipu. Daek ditipu ku aing tukang pulsa. Ditipu ku aing. Aduh, ya Allah, ya kekuasaan Allah. Pemandangan rindah kieu, pepelakan hararejo. Aduh, sugan we tina cabe ya bulan-bulan ayeuna ya, hargana alus deui. Ngan hayah we rugi jeung rugi, kebon tika barala kieu. Duh, genah kieu nya pemandangan teh. Mana budak can balik-balik kita meuli pulsa teh lila di aduh gitu kumaha nya si toloy teh ka mana di aduh ka mana ya budak teh ya can balik-balik meuli pulsa teh ya mana naik telepon nu gawe si Kede jeung si Kenca ya bon barala Waalaikumsalam tani datang budak teh Kasep ka mana wae Kasep meuli pulsa teh meuli lila teuing Jauh pak di ditu. bapak rek meuli pulsa rek eta telepon nu gawe lila Asup can. Can asup-asup pulsana gimana? Undang geus di. Ai tadi kumaha meulina tadi? Dibikeun. Sabaraha meulina? Nomorna Meulina nu sabaraha? anu 20.000. Can asup-asup ning ieu ku bapak ditungguan. Pancik bapak kayak kudu pintar cenah. Ai tadi kumaha nomorna dibikeun teh ka ditu ka tukang pulsa? Nomorna? Heeh. Henteu, pancik bapak kayak ulah. Aduh, Pancik bapak cenah tong lain teh kudu pintar cenah tong mikeun nomor ka saha wae nya ku oleh teh henteu dibikeun da. jadi kieu mah bapak nu bodoh atuh ieu mah. Terus kumaha meureun? Ka saha tuh eta na nomoran dibikeun nomor saha tadi? Nomor oloy we etateun ka batur, nomor batur. Aduh. Bapak coba rek telepon ayeuna nu gawe. Pancek bapak oge bikeun nomor bapak ka tukang pulsana pan bapak rek telepon anu gawe. Ari tadi cek bapak cenah nomor ieu kade tong dipikeun sembarangan cenah nomor bapak. Mata ku toloy teh henteu dipasikeun. Aduh, dasar toloy. Kita Ieu mah mah- ye. Pinternya oloy teh. Dasar si toloy. Terus pak ada Ieu mah ye. Tara bener dititah ku kolot teh nya. kamu enggak? Ada aing ah. Cai. Lada euy. Ngeunah. Dirukna. Ada. Gak aneh ah. Ngateh mah rek balik heula eka cai nyeri beuteung. Heeh. Nah, kieu we. Sorangan saya batur. Di sorangan jablot eueuh ah. Ngolore ayo.
Dak kieu mah teh euy. Gitu. Beresan ku batur. Jujurlah padaku, nah, mana jeung seuri, kena eta lagu teh. Nah, jeung seuri mana? Hah? Jeung seuri. Teu kuang seuri, mun aing geus jujur goblok ngan. Ayo we jujur Iya, deui. jujur pak ieu sinyalna uhan muter ki kumaha. Ah, sama buah kuota meureunnan. Ieu teh pinu pamang meuli kamari ieu teh. Naonna pinuh teh batuna paling Aduh, oge. ya ampun, ieu mah kudu nangan ieu pigaweun ieu mah ieu urang ieu. Heuh, sarua. Nya butuhnya. Butuh pigaweun. Orang ngecat atuh ya, daek teh. Ngecat naon? Ngecat atuh? langit. Oh, ngecat es. Asup teuh eta mah. Pangalagu dia. Nah yo, Lagu naon ieu? Lagu naon ieu? lu geunah naon eta sok kayang meh lah. Jujur lagi nya pada kodenya. Jujurlah padaku. Aing pohon naon teh ka itu teh. Ah, sama pohoan saki-aki beureun. Kek rantep pohon lah ieu. Naon jeung rantep pohon lah ieu? Di judulna. Eueuh euy. Amba ya orang abang ngagoler anu mah urang santai we, anu mah urang mah geunah. Sugan we anu tah gawe lah keur kieu teh urang geunah. Heeh atuh. Lagu naon teh nya kan geunah ieu, nu mantap ya. Pengangguran lah geus puguh lah. Laguna kumaha coba teh? Ini teh ngode. Pengangguran. Ah, eta dia teh. Kait gulikeun kudu dinga. Hah? Gulikeun. Teu bisa nyasar ah. Pengangguran. Isuk-isuk molor. Udah ngopi terus mandi molor deui. Ah, basri eta mah. Capek ah. Ikan mah. Hirup teh bubuna. Tuh karasa hirup teh euy. Aduh, wah. Yang boga pagawean eta nita euy. Aduh mah yang boga pamajikan sama yang boga pagawean. Tadi aya nu nita tuh gapus aja nelponannya teh euy. Tah, Bingung teh. Eta bapana si Eloy. Eloy teh mana? Atau gitu ngaranna teh ting teh apa nu boloho ya pokona budak nama. Wah, Aya ku otak asli kenapa kusa euy. wah aku laku aing Kayak tepok. ditagih. Tuh nya anu ngirim cek urang oge. Tapi aing poe kitu ningali yo. Aduh buka eta. Mana? Eta. Kacamata aing nu buka. Tuh tingali Baraha? 20.000. Aduh milik gede ieu mah. Berapa nya? Urang teu bisa ah ngetikna urang enggak ka HP hungkul, teu bisa urang masuk we. Naon? Kan teleponkeun ayeuna urang gini teh berangkat. Nya 20.000. Aduh bunga ya. Telepon heuh. Gaya ieu mah euy, mantap lah. Nomor aya eueuh. Euy nomor tadi dinga nyasar nomor aya teu. Eueuh nomor ge eueuh. Sama ngalilir dewe. Aduh aing bingung kumaha atuh nya euy. Ah, mending sabeurna dari mana? Hayu lah. Berangkat ayeuna lah. Hayu. Siap. Aya. Berangkat. Aduh, ampun. Kayak kana urang lah. Mah kieu nya euy, cekorna kieu. Sedang nama mau batok da ieu teh si sewang. Hah, ganjang. Ribu ieu mah euy. Aja. Berangkat. Isi kumaha kunaon eta sabenerna? Aing cokor aing kieu teh bakal oge. Ah, sesa tangki euy. Ya bisa mah gawe kieu. Teuing. Teman suku urang mah kieu atuh. Gawe aku aing kieu. Ya aing ngomong-ngomong tanggal aing leumpah ganong ku aing ah. Kieu mah. Ya kesal aing gawe teh. Aing enak ulah bro. Nek laku kumaha Mang? Hoi. Bawa mana teu? Aing gawe euy. Bae ka mana loy? Ulin, kira balik woi. Woi, mana gitu loy ka loy? Bapak halanya. Ya. Weh, jagoan weh. Lila siapa bang deh? Bom. Waalaikumsalam. Aduh, bah, damang bah. Alhamdulillah. Aduh, kabeneran bah yeuh. Tapi heuh, panen eta Kabaran kabeh. mah dari euy. Hayang gawe bah euy. Kabaran syukur. Abah yeuh tur pigawean di dieu. Keur mah nangan bah pigawean mah. Teleponan maneh ti tadi teu aktif-aktif. PT pulsa anu abahna eueuhan. Wah, bah sugan ka Urang urang si toloy eta meuli pulsa kalah kamera nomor batur. Ka batur Sabaraha ngirim pulsa? 20.000. Ah, ka urang sugan Oh, bah. eta bener. Wah, nyasar ka urang mah. Aduh, terima tangkel bayar suku bah. Sok-sok. Aduh, ya boy. Kabaran we mana naik ka dari ieu? Heuh, bah aduh terganggu, Bang. Kebon abah alhamdulillah ieu salira mah ye ngan kebon we barala tuh. Abah teh nelponan tadi teh rek nitah gawe barala kebon. Tapi asal poek bae listrikan teh teh bah. Eta tuh buka kacamata. Astagfirullahaladzim. Ieu teh Kacau kumaha. sigana. Aduh,
Urbah lah hari dan gawe mah bahang gawe ti kamari teh bah. Pokoknya mah isukan mah nu abah tulungan we gawe di dia ulah. Heeh, tuh imah bala laki bah tuh bokeun sanggup gawe kieu mah bala. Kira-kira sanggup teh eta maneh leupangna geboy nu hiji digusur. Tai masalah suku mah bah, orang mah semangat gawe mah sanggup asal duit. Ieu kumaha yang cager kumaha cari tanah ieu. Oh yang cager. Aya lah tenang kayak ku abah dibawa. Di mana? Aya ustad di ditu. Oh. Tukang ngobaran nu kitu mah. Keun abah teh mah yang kitu teh bang, tuh Sok mah. pake deui lah, pake deui lah. Bisa digorokan teh ka dieu ustadna. Engke we lah urang ka imahna engke. Oh, lain anak lah jauh-jauh gawe Kayak ku abah dianteur lah ka imahna. Aya babaturan abah di ditu, ustad. Bah bener ya gawe teh bah ieu nya. Tuh tinggal di kebun abah barala kieu. Iraha miteuna bah gawe Isukan ya. lah ka dieu, isukan ka dieu. Tenang we masalah gaji mah, rokok, kopi, dahar mah dibere ku Wah, abah. Tenang itu kieu. bae bener orang Jamin. syukur. Rek ngenong di dieu gawe, dia teh benar, abah benar. lah tong balik-balik. Siap, Urang siap. ngurus kebon jeung abah di dieu ayeuna mah. Nuhun pisan bah doh, ya. Diturungan gawe ya. Nganggur teh kamari bah sarewa ya tuh dah. Ku abah teh diteleponan di tadinya teh aktif-aktif, efek teh HP eta da pulsana eueuhan. Bang mah teh ka urang ngirimna salah bang mah teh. Tolo itu. Heeh, 20.000 nya. 20.000. Kayak gantian lah tina gawe lah potong banyak. Lah eta mah keun bae lah eta mah. Pokona mah isukan mah ka dieu we lah. Kayak masalah suku mah urang ka ditu ka ustad. Mek cager. Kana pembantu urangnya. Kamana Balik, teh? kira mah. Balik wae. Bah balik itu banyak. Kayak itulah ayeuna mah sok balik heula, ayeuna mah Bobo isukan daerah ka banyak. dieu ku abah kayak urang anteur ka ditu. Ya kan balik kan. Kesel ah. Berangkat. Ayo bah. Aduh. Ripuh ieu. Genah ieu jalan mah euy. Si Abah carakang di jalan teh yeuk. Ya bunganya tinggal satu lagi yang nempel udah guguran lagi. Awewe, Iya ada apa? mau kenalan kasar tuh. Boleh. Namanya siapa? Nama aku Tori. Nama kamu siapa? Toloy. Oh Talon. Iya. Salah kenal. Iya boleh. Kenal juga. Atau mau kemana sekarang? Boleh kamu. Oh kemana? Ya udah besok aja lanjut. Ya. Hati-hati ya. Ya. Dah. Tapi terus gimana? Ambo tos nama sarninya kayu jangan ke mana? Anak abang. Uy, kan itu. Wih. Iya. Ayo tuh ah.